warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, sawatara informasi anu parantos dilatahakeun ku rerencangan Ais Pangabdi kelas 11 agama hiji kelompok hiji. Sejak ngadadakeun dina dinten ieu poe Selasa kaping 28 Januari 2018. Pamirsa simkuringkeun edem bae sejak ngadadakeun dibal salangkapna. Hijinya ruang siswa SMK Malayang saparantos miluan tawuran antar pelajar di terminal Leuwih Bogor. Salangkapna urang lanjutkeun ka rerencangan urang anu tos aya di lokasi kejadian. Parantos aya di tempat kejadian tawuran. Ayeuna abdi bade ngawawancara dua saksi nu tadi aya di tempat tawuran. Nya teteh, sareng teteh saha ieu teh? Anis. Ieu teteh saha? Oke, sareng teteh Anis dulu ya. Teteh, tadi tuh teteh di sini di dieu teh keur naon gitu. Bade naon? Kok bisa ya di dieu? Tadi abdi parebas unik di sekolah, terus abdi teh ningali anu eta naon eta bacok-bacok abdi teh sieun. Kaju teteh tadi ningali korbanna gitu. Ningali. Tiga dulu abdi coba. Di teh Ya tadi abdi teh mantas di sekolah terus kita abdi kita bisa tuh abdi. Lanjut. teteh teh lalaju nu tawuran. Kaju teteh teh nyeuleuh korbanna. Ayo. Ningali Kumaha tah? bacokan lah gitu. Mun nya. Saparantos kitu doang anu ti simkuring. Kembali di ke studio. Jadi jeung urang edem bae salajeng urang tingali ilustrasi kejadian tawuran berikut ya. Bantu. Atur nuhun ka saudari Upit anu parantos masihan kana infona. Ayeuna urang lajengkeun deui ka saudari anu parantos terhubung jeung rumah sakit Simi Kitik. Nasim abdi keraya di rumah sakit anu jadi tempat korban diotopsi. Ayeuna urang wawancara salah sahiji dokter anu tadi ngotopsi korban. Punten dokter. Abdi we naros. Kumaha kayan korban terus dibawa ke RSP. Seueur bisa ngalaman teh. Aya di bagian mana? Hiji dina sirah. Kedua naik lanjut tangkap. Terus kubur sareng 5 sampai anak. Memang tadi kumaha kejadianna? Pas tadi kejadian oge terus ke ayah terus bungkus sebabna seueur bisa luka-lukana. Apa ayeuna identitas korban teh naon? Terus kanyawan anu teh Sanoy. Terus asal sekolahna di siswa SMK lupa anu ngabacokna SMK Bincu. Golongan darahna teh Blemin. Alamatna di Leuwih Sadeng. Kebagian konai tinggalkan luka anu sangat amat jauh bagi keluarganya. Ayeuna urang terhubung deui ka saudari Upit anu parantos terhubung di rumah duka jeung ibu sareng mantan kabogohna. Ya. Abdi parantos sareng indungna Konoy. Urang wawancara sareng indungna Konoy sareng mantan kabogohna Konoynya. Ayeuna urang kana indungna Konoy heula. Ibu, kumaha perasaan ibu teh ningali Konoy teh kasus itu? Nanya ibu
Nah, ini mah kaget gitunya. Pokoknya teh ibu orang mah sekolah gitunya belajar gitu di sekolah. Ayo pak, sekolah teh saya gitu kan yang mana gitu. Nah, ibu ketambahan sama keluarga teh terterima gitu kan. Udah gitu waduh harapan aku mah yang ke sekolah gitu. Ibu naik terus ayah kumaha kain teh gitu. Ibu tidak. Bang. Ya, ayeuna urang badanya wawancara mantan kaboguna si Konoy. Ini teh sareng teteh saha? Titin. Oh, teteh Titin. Teteh Titin teh saat kaboguna si Konoy. Ya, mungkin perasaan teteh teh kumaha ngadengin si Konoy teh? Pupus. Setinggal sudah. Sareng matahari. Sareng kamu kan? Sareng dua. Sakitu wae wawancara abdi sareng indung Konoy sareng mantan kabogohna Konoy kembali deui ka studio. Sebelum kita lanjut, kurang jeda paliwala berikut ya. Aku jadi duta shampoo lain. Ups. Dulu pernah coba shampoo lain dan ketombe kayaknya juga sempat hilang, tapi cuma sebentar balik lagi dan rambutku rontok lagi. Aku sama Pantin aja. Pantin dengan provitamin formula dan CBD melawan ketombe dan memberi perlindungan tak terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku nggak ketombean lagi, nggak rontok lagi. Rahasia aku, Pantin. Pemirsa, warta anu nembe mangrupa informasi pamungkas dina pidangan kelas agama hiji kelompok hiji. Aya salah di sepuh urang kacai jadi salawi kaldara jadi salba. Mugia dan ten lenyepanan kanggo urang sadaya simpuringpun eden daerahne ngawakilan ais pangambil kelas 11 agama hiji kelompok hiji. Sejak amit mundur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ide waduh Aku. iya silikan. Enak abdi keraya di rumah sakit anu jadi tempat lupa. Enak tapi bad. Kenapa pakai nasi sih? Nah, ya. Diam lu. Biasa.